Main met jeung aing met lah. Oke guys, balik lagi jeung urang di channel Sunda Mecak. Jadi ayeuna urang erek ngeprank salah satu babaturanna dulurna babaturan urang. Jadi ngeprank teh rokok diasupan ku korek api kayunya. Jadi si rokokna bakona teh nu ujungna dikaluarkeun heula, tas siga kieu dikaluarkeun. Terus ke si korek teh diasupkeun ka jerona, terus bakona ke diasupkeun deui. Jadi kitunya ngeprank teh si korek api diasupkeun ka nu rokok. Kan otomatis lamun kasundut pasti jurujus gitu. Kumaha reaksina, kumaha ekspresi korbanna gitu. Pokoknya tonton terus video nepi akhir gitu. Sacan ka video tong hilap di subscribe, like, sareng komenna. Tadi rokok itu aya 3 jenis, aya rokok jarum, das, jeung magnum. Korekna sih jero. Terus iki jarum hiji aing ukur nama siap aman. seberapa batang? Tilu. Kacang. Siap cenah Pak, cuman ken ngantosan kabar tanggal 30 udah waktu sahurna. Aja. Cang inbox lah. Cenah WA lah. Ka dia ngopi ya aing jeung si Ripa keur ngopi ka dia. Gila mah sudah. Iya geus ngopina ieu. Sangka dapur kan? Geus ya. Ngeprank. Jadi si rokokna teh diasupan ya korek api jurujus. Cinta karbit kena jurujus guys.
pina dah mereka hiji ngeprank si Saib. Kuna cocok. Halo guys. Tadi sudah keren Besti. Ini mah ya. Ini mah Kan ini maksudnya di kamar. Kita ngerti guys. Sisa saja teh. Can. Kalau itu Muan. Itu ke mana? habis dia. Kiplik. Eta. Hah? Ya baru we. Ceramah tentang naon mana? Ya. Pengocokan. Nah, dibahas satu belum. Kade ulah dibahas ya ngalaman acan kade. Anak Majalengka ya. Bahasa bahasa orang Arab teh geuning deh. Duduk berapa? Wah ya. Pakai sore tadi kok. Hah? Pakai sore. Meni lulus tadi mah ya? Keluar tunu Mana caranya. Casare kumaha ieu mah. Tanya? Kan tadi teh buru-buru paling teh. Di bagian awewe na pesan ngelengser ya. Minta isuk-isuk aja. Kemana meh? Kota Lagos no. Ya gua ditanya, "Wuh, geus prakcan." Udah, cenah anjing cenah. Kita ngakak naon. Ayo tanya wae tuh. Geus prakcan, udah cenah anjing. Pakai untuk palsu goblok itu. Saya kembali dia. Bah, saya kata untuk pulang udah juga itu. Baru pok sebagai apa tahu ayo. Kesuaunya. Manggala Dek. Hah? Manggala. Bah, saya tahu untuk pulang udah tuh coplok gitu. Jika saya untuk palsu, cadang kan gitu. Goblok siapa tuh? Cerita yang palsu. Untuk palsu. Kecil kawan untuk palsu mana? Kau tengok itu. Jadi geus deukeut teh insyaallah eta mah. Dempet aja nu Abah nu mana? Hah? Nu mana? Kain nu bancina teh geuningan nu Oh, jadi. nya. Kain nu ieu teh. Teu naekeun pasnya kene teu. Supaya can? Nya. Geus. Hayu gitu-gitu. Dari masa Oh, ibaratnya anu gogoleran. Iya. Telat datang eueuh, geus jarcok.
Serangan. sampai Juga aing ibu si report tuh salah tuh kan. Mana tadi saya ngawal kedua. Dibakar strane. misalnya. Anu apa sih sawah teh teh biasa aja? Hah? Sawah. Kalau lain nyoting di Talaga di bos embejeng bos tol teh. Anu ada ke astana. Heeh. Wah, kumaja? Heeh, si Rajib jogetnya nih. Heeh. Kan dibere jancok aing bilang beunghar teh. Ini kayak gitu. Tukang foto aneh mah urang mah ya. Unggah ningali gitu nya. Aya nu busaan we teh. Jarang nu jom coklat mah. Udah kelas mil. ningali bebeungetan teh. Goblok ayo ka si Doni ge ya kamari boksok we urang mah. Aneh urang mah. Coba teh. Beda cukup teh tukang foto jeung tukang ieu cak aing teh tukang salon Tahu dulu ya namanya siapa. Iya, Dek. Mama kemana? Sok ngeunah ya udun hajatnya. Kena-kena gratis ngeunah ya udun teh. cocok kumaha nu buka jatuh sih Ieu rokok pat katilu rupa ge ya. Ada ya kak, pada pisan. air aja kajen jam coklat ngeunah ada yang mutu ieu mah kayak pahitan Mak ngeunah mah keur kieu mah. kajen kumaha Handal teh. Awet deh. urang bos kamari di ditu lamun di dieu jam coklatnya ditu mah sampai kretek pala cuy jadi raja galuh Hah? belum kenal aja sebenarnya segitu aing mah saya kira kiri kurang mah ka tukang foto kurang mah aneh aing jadi jarang ya jarang-jarang diberi eta jam coklat Tuh ya tanu itu ngumpul aja. Tuh ya biasa nanya. Mending hajatan. Ya itu dia. Mending hajatan anu jama-jama biasa memang. Dina goreng na oge pas meleutik. Kayak gitu ya temenan. Itu kan anu di Panjalumah. Mana tadi bere ya? Coba. Sampurna mil teh. Lain anu aing dicarikan ku bapak teh. Oh, siapa sih? Goblok tarik atuh aing. Cek aing. Aing dina pelaminan carekan. Kamu lagi bisa mah ieu kana kemana? Mau ambil cicing kita cicing bener gua aing. Setengah ewang ya. Jauh. Kamu ngambil pas balikna selat magrib di Kataji nah. Takkan aing mah cuma ka ditu deui, mani mantunya. Mantu. Aing jeung cucu. Hah? Aing jeung cucu. Ya. Kan ke lebaran, sanggeus lebaran nih, mana tilu poeng lebaran mana? Oh, deui. Mambel teh. Bujung hese ngatur cahaya teh udah ibunya nih. Nah, babe yang kan ka ambek nih. Udah kumaha mun hasil pona bisa ditiup aja nih. Kabut. Duh, dia ada cai. Magduma mun dibere hujan teh sebenarnya seteh mana? Urang ge ngeunah cuman langsung disetek teh nyegak teh memang. Keur panas poe mah. Magnum. Iya, rokok das, itu cukup pusa batang aja, 2 batang karek geus ngeunah teh. Das heula. Oh, Derek derek. udah itu. Udud das, bukan kieu, udud kieu kan das. Kitu teh tere aja. 2 batang karek karasa. Tukang salon mah asbak, emak. Emak, asbak. Segala diudut aja. Udah kumaing gua. Super hayu aing mah. Bagdum hayu, kamu jam coklat mah. Kamu RK anu kali itu mah. Tiba bubuh. Teu ngeunah mah anjing bubol teh nimpeng bola. Ubol. Ih, teu ngeunahna eta. Siga signatur lain. Wah, Ubol.
Apache dina Apache ubon. Filterna Apache filter. Ih, da Apache ge filternya. Tah model Apache. Anjing paham teh. Teu lilai tamanya. Nang sagereja Teu daya keneh. Keneh. On ball kita. Nu ubon ningan. Anjing. Balama aing kerja mah sakola mah jarum coklat filter nih kan. Anjing, da mingguan sama di bawahnya. Jarum coklat filter ya, Ini nama Hesen yang ngandung. Aya. Di Indomaretnya. Malah aya anjing. Aya muka Cino, kenapa? Hah? Muka Cino. Black. Eta meuli Hesen warna hijau teh anu naon sih nu dapat protek ini. Aduh gedena. Tilu lain anu leutik warna hijau teh dapat protek. Oh, no. Double klik dua warna hijau nih. Tebel peletak. Anjing sebelah cik 31.000 anjing. Caya nunggu rada deh, nunggu rada gede aja sih. Ini pokna teh kaing. Ibu-ibu baju pink yang dia ada penawang panto. Kali deh itu masih gana barang. Ngomong teh sekarang disaring barang. Tiga Keluarga hajat. Dan jana itu barang. Supaduh. Sampai ini sarua. Dia senada hareula nya da uai majatana anjing. Pangbungkuskeun cek teh kana kresekeun. Bet kaje anjing di senada hareula. Anjing nya da uai majatana sih. Kresekeunnya bungkus ya. Juga. Ya ada malnya mun datang-datang we. Langsung dahar. Wah, ada tukang dagang ge. Lah, masuk itu. Udah orang merah itu tanggal teh. Saya langsung ya. Langsung dah semua non. Lagi cek teh pedangan mun, bae ge. Yang lagi itu. Jadi ente santrinya. Santri. Ya, tadi. Itu di ceramahan di kemana teh? Pak teh kieu ulah kitu. Dipanggil aing. Main met jangan met lah. Nyawa yang seri, wah gitu. Iya, jam coklat ya, Ikhlasin nu hajat nu. Yang penting teh Tuh, nu itu tuh nu das ngeunaan gitu. Main kira ada pangan lah, Cin. Kena das aneh. Nu das ngeunaan ngepet. eta kumaha sampun-sampun. Tunggu. Main eleh kuenya. Lek buka aplikasi Oppo tuh. Main di kamar itu. Ayo itu bener. Kita ketua ATM itu dibikin di data. Ayo ketua ATM
Tema kalau pentas yang mau. Ayo tuh jeung duit tukul, bro. Coba perhatian. Paham nih ganti masuk semua. Batuk lagi. Itu ganti tangan ke itu das sama Magnum tuh. Ganti. Ya banyak kamu. Majukan pengen sih. Icing ada bertahan. Tahu tiba dari Incan. Tiba nih. Alah aja elah. Ngirit. Kebenar mah itu. Ya terus Tangannya Nya. orang ini mau anak dia. Gimana? Kebenar main. Ayo gimana? Ya hidup pengen sih dai. Aing udah curiga ya. Pajukan tanu gede. Digantikan ya mana? Nek. Curiga. Jadi parem we. Redak gitu mah. Modas mah bear deh das nih. Dai mah rumah. Kumaha eta? Geus ya. Kajen. Hah? Gua deui goblok. Das. Tah gitu pajukeun. Bapak teh di mah. Lagi naon? Ih, aku kasih dompet. Alah itu. Bawa ya. Nanti anjing. Kos waduk anjing. Indosiar mengarus tim Tarapagu. Nah gitu. Tarapagu ini. Ya, arus tim Indonesia. Kenapa? Hah? Lu aja bisa